ku kasepna Sayyid Ya Allah, para hadirin, ay barang geus kitu teh ya. Horeng para jamaah sadaya eta nur Kangjeng Rasul dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala di Sayyid mantak Sayyid Abdullah kakasepana sakota Mekah eueuh nu ngelehkeun lantaran nur Kangjeng Rasul geus disimpen di Sayyid Abdullah. Eta bikong kami boroguhun Pak. Asal si Abdullah keluar, dah Abdullah nuker nanggung labuh, nuker ngerutan kue kakur tuh kerasa yuna. Kunaon ku kasepna Sayyid Abdullah, percis orang Cijaralang lah. Barbar mun aya Cijaralang, careuh kotok sarieuneun ku urang dieu. Barang geus kitu para jamaah sadaya akhirna eta Sayyid Abdullah teh nyarios karamakna Ki Abdul Muthalib puncak urang teh mah bah abdi hayang kawin teangankeun ku abah panglamarkeun awewe. Waduh cek Sayyid Abdul Muthalib ramana aya tuh ngaranna Aminah atuh dilamarkeun kabeh samakah parawan ganti ngaranna Aminah kabeh ku hayang-hayangna dilamar ku Sayyid cenah ieu Aminah nu mana ieu sangaran Aminah ieu Aminah ngaranna mah Wati diganti Aminah ngaranna mah Sarna aya Sarna di dia teh odah aya diganti kabeh waduh Aminah ieu cenah Aminah nu mana Aminah binti Wahab binti waktu tiap imah di pelangan Aminah binti Wahab ku hayang-hayangna dilamar ku Sayyid Abdullah atuh bingung Aminah binti Wahab bin Anu kadituna ujungna kaki kilap mantak eta urang coba tah ngorolot ibu-ibu terutama beja laki-laki lalaki mah ngaredul ieu wajib ka jalma Islamna uninga jeung Nabi utusan Muhammad. Hei, ulah kami nang keholan. Bapana heula nong. Amin. Aduh, atulah aya lah dia Aminah be ka babawa ieu. Engke heula Abdullah heula geulis. Terus sampai ka ditu nya. Masyaallah, akhirna nikah. Saha? Sayyid Abdullah jeung Siti begitu ngadenge nikah Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah eta parawan Mekah paringsan. Oh Abdullah kau bukan milikku. Bluk-bluk sakumaha pala hadirin reungit kaembat ku baygon. Paringsan. Oh mu edan ge aya. Asal neuleuh takal korma Abdullah. Saking kasepna Sayyid Abdullah, Masya Allah nikah gancang carita pala hadirin sasi Rajab ditikahkeun saha Sayyid Abdullah sareng Sayyidatuna Aminah ngandung Kangjeng umuran 2 bulan. Masya Allah Sayyid Abdullah pupus berarti Rasul ya terang kana bapak mata ke urang kudu karunya kana yatim eueuh nu ngurusan komo nu indungna ngora keneh mah ulah ka anakna bae sakali-kali ka indungna kudu karunya akur bapak-bapak awas ka ulah ngomong akur nyaut jendol ku pamajikan gitu kamari maker bulan Muharram wah kula babagi yatim aya budak leutik ceurik wah tetangga kula cek indungna aya aceng kunaon ceurik teu dibere duit ku abah aja batur mah babaturan aceng dibere duit cek indungna heuy batur mah teu boga bapa da eta mah khusus jeung yatim aceng mah pan boga keneh bapa cek anakna ku bari ceurik mah kunaon eta bapa teu geura paeh mun bapa paeh mah aceng dibere duit ku Pak Haji ka bina-bina di eta anaknya. Berarti Kangjeng Rasul yatim pala hadirin
dina kita berjanji sok urang nek maca marhabat akan dibaca tuwfiya bil madinatil syarifatil munawwarati Abu Abdullah kudu barisa maca berjanji nek marhaba eta muludan kudu marhaba kudu barisa dengekeun lamun di dieu ngaekeun muludan daerah sumur tah Cimangu tah fotokopi marhabana sabab daun eta marhaba nu benerna 20 nuntuna 300 tah kudu barisa sabab daun di urang mah muludan marhaba meras imah kawinan kawin deui marhaba bae di urang eta antik dan marhaba geus teh nu penting asa talangap delanan ya asbilisit ieu mah asal calang apa ya wayo wow tapi eta lebah bagi berkat baja menang bae eta menang eta akur menang nama eta antik dan marhaba eta antah kudu barisa marhaba mah ih Pak Bu euy muludan teu marhaba kurang sedep mantap kudu barisa mar ngai marhaba mah geus teu make ilmu tajwid ge contoh eta dina lapat marhaba pan teu panjang ieu tapi kurang-kurang urang marhaba ya coba lamun make ilmu tajwid moal ngeunah mar da itu dia mardiah marjuki ka dituna marsid meureun aya marsid entah ke marhabaya yo nah itu ayo nu yau iya lagi kan para hadirin wal hadirat maut Sayyid Abdullah umuran 2 bulan dimakamkan di Madinah tuwfiya bil Madinatis Syarifah al Munawwarah Abu Abdullah akhirna para hadirin Rasul terang ka bapak begitu Sayyid Abdullah maut anu protes pertama ka Allah langsung ka Allah sah malaikat Jibril cek malaikat Jibril kieu ya Allah ya Rabb anjeun teh Muhammad rek dijadikeun pimpinan sakolong dunia rek dijadikeun rajana sakabeh makhluk kunaon ku anjeun di maotan bapana kan butuh perhatian butuh bimbingan dari seorang ayah kemacet Allah kayak bae Jibril kayak nyoras ya iya dek malnya dia mah kan aing pangeran dia cek Allah cicing malaikat Jibril menang genep tahun ketika Kangjeng Rasul hadirin keur hamil Masya Allah eta adikna bapakna Rasul adikna Sayyid Abdullah Abu Lahab kafir nu sajen deui eta kabeh mengkhawatirkan Aminah sehingga Abu Lahab boga amat ngaranna Thaibah katakan bujang beh zaman kuari mah Thaibah mohon Abah Lahab ieu Aminah kuari kereuneuh mohon awas ku dia urusan susuna mun cek urang teh mah supaya sehat sayurna daharna ieu ituna ulah gawe berat Aminah sabab naon Aminah keur ngandung anak Abdullah eta mamang Abu Lahab kafir padahal geus gedena bakal jadi musuh Rasulullah Masya Allah engke dia ieu Thaibah lamun lahir bejaan aing ku dia mohon bah gancang carita 9 bulan Rasul dilahirkan cahaya di bumi Siti Aminah muncar ka mana sakota Mekah pal hadirin kuat rame disangka neuk kiamat disangka geus beurang ternyata cahaya Kangjeng eta Thaibah lumpat sebab Rasul dilahirkan kubaila subhi saeutik deui ka waktu subuh bo rame Thaibah lumpat Abalah nah injuna nu heuy mah gitu berarti awas
Aya naon cenah Suwaibah aing hayang hees keneh cek Abu Lahab. Heh, Aminah ngajuru. Hah. Eta Abu Lahab ngajolengkat pala hadirin tina ranjangna bari jujungkrakan bari atoh. Ih, loba jelema diburi. Sudah yang tanggal cau jeung eta. Jelema keneh eta dia. Hai. Hampura rodiahnya. Ya Allah, pala hadirin, eta Abu Lahab jojogetan atau waduh cek Abu Lahab anak Abdullah lahir, alo aing lahir pasti bakal jadi jelema gagah, dihormat dan dimuliakan sealam dunia. Cek mamangna padahal kafir. Abu Lahab atau Abu Lahab, woi Suwaibah, ku aing dia diperdekakan lantaran aing atoh lahir alo aing. Ya Allah, ngamerdekakeun abid kurang lebih satu onta hargana hijina 80 juta. Berarti lamun jelema ngayakeun muludan beak 80 juta kakarak satahap jeung Abu Lahab. Ulah geura sombong urang Cijaralang. Beak 80 juta karak satahap jeung Abu Lahab. Can aya naonan atuh. Masya Allah. Barang geus kitu hadirin ditimang kusaha ku Ki Abdul Muthalib bapak kolotna. Masya Allah. Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal arda.